Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Al-ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wal libasuhut taqwa. Al-hadis. Para wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan kodrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala, kalayan ridona, kalayan ijina, kalayan hikmahna, kalayan mujizatna, kalayan pitulungna, kalayan ilmuna, kalayan rohman rohim anjeuna. Dina wengi ieu urang tiasa ditepungkeun lawung mayunan panggung, amprok jonghok mayunan balandongan. Kalayan nu utami napisan tiasa silaturrahim. Man ahaba yubsatullahu biridkihi wa yunsha'allahu bi asarihi fal yasir rahimah. Jadi saha-saha jalma anu micinta jeung miresep mikaresep karena eta silaturahim, maka bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rizkina. Amin ya robbal alamin. Satasana ngalajengkeun simkuring sumangem ngahaturkeun nuhun ka matpanata calagara ieu acara. Simkuring dipasihan kasempetan dina wengi ieu pikeun ngecebrek. Kalayan nuhun pisan ka sesepuh DKM Masjid Al Hasan, oge Bapak Lurah miwah stafna, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat miwah stafna, Bapak Dandrami, Bapak Kapolsek, sesepuh ulama tingkat kecamatan, kiai santri ajengan ustad ustadah, hormaten simkuring wungkul. Langkung tipayun pisan para lun narutus gunung palias narajang alas ingis numrak pasir lungkawi. Simkuring ngagebeg wireh kapeto kedah wacoblak ngecebrek bari teu mawa cepot anu sanes biasa, sanes ahli. Ibu uninga sadayana, bapak-bapak uninga yen ahli simkuring naon Pak? Ngadalang. Salah sawios katerangan aya ancaman lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana. Sawios urang dia ruksak sawios. Alif pasarae gitu. Rumah jadi bingung ya simkuring, ngaku saya acan diruksakmu. Upami kagungan bumi butut, teras kagungan artos bade dibangun eta bumi eta nu goreng kudu dikumaha heula ibu. Diruksak sawios urang ruksak heula. Oke, urang sae margi Allah moadek ngarobah iwati urang kedah ngarobahna.
urang nu kedah kuriak teh Ibu. Utamina simkuring ditepangkeun sanajan saprofesi dina seni sareng Kang Dul sareng Oni, tapi awis-awis tiasa patepang jalaran sami apruk-aprukan. Nuhun tiasa ditepangkeun Kang Dul mugia panjang yuswa. Malah reueus disarengan ku ngecelakeun Cipanon Ati tibang BJB kagegelan nyaeta ngeunaan air bersih kangge kamangpaatan urang sadayana. Jazakallahu khairun hasir, amin ya Allah ya. Mudah-mudahan Bang BJB teras jaya salalamina kalayan urang eta salaku mitra usaha urang. Upami aya kagungan artos leuwih teh sok titipkeun di bank. Aya bunga ongko, hadiah ongko. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah. Leres Bu? Puji sinareng syukur teh eta kagungan kudu dikumahakeun. Rata-rata jalmi teh urang nyangakeun puji sinareng syukur ka Allah. Mangga akurkeun jeung harti nu tadi alhamdulillah ari sadayana puji eta kagungan ta urang nyangakeun deui ka Allah. Gableg ti mana? Teu lempeng jeung lahaula ta. Sedangkan harti lahaula naon Bu? Teu aya naon-naon leres, teu aya akueun leres. Ayeuna nyangakeun ceuk Allah teh ai sia gableg ti mana apa nu aing. Sing lempengkeun teh jeung rasa, ulah rarasaan kade. Ngaji ieu kade. Ai bener teh aya opat Ibu. Seberiji cenah? Hiji bener cek Allah mutlak disebutna. Dua bener cek ilmiah. Katilu bener cek falsafah. Opat bener cek umum. Ai bener cek umum mah Ibu panon poe biji di mana Bu? Di wetan. Kang, di mana biji panon poe? Leres. Mung cek ilmiah lain. Cek ilmiah mah da panon poe mah cicing da bumi nemui leres teu tuh kumaha ieu teh nu bieu dibenerkeun nu tadi dibenerkeun lieur ka aingna oge. Oh da pase perasaan teh cenah biji teh wetan tah kapanggih yen anjeun teh karek nepi kana rarasaan sanepi kana rasa nu sabenerna. Simkuring keur kieu sisi jalan, dumeh imah sisi jalan. Motor tarik. Wow. Cek simkuring teh, si goblok, sia. Rarasaan teh ngaganggu kana hate simkuring leres. Coba lamun make rasa nu sabenerna. Duh, deudeuh teuing meureun pangna ngebut oge rusuh ninina maot. Leres teu? Jadi seseueurna di urang teh karek nepi kana rarasaan Ibu. Nepi ka kadang-kadang agama dipake kedok. Margi naon margi seseueurna di urang nyaeta seueur doktrinasi pragmatis, tidak berdasarkan empiris. Tidak berdasarkan pengalaman, nganuturkeun cenah jeung cenah. Tungtungna ngalamun, tulul amal, panjang lamunan. Eta panjang lamunan teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal. Ya, orang siki we nya. Da seueur anu ngaji ge mah palawarga sadayana mangga urang kena ngalaksanakeun salat. Urang ngalaksanakeun jangan tuh pamit kitu ge bakal diancam di neraka jahanam.
sebut tapi itu kan. Minum lah awalnya. Tak rugi na ngaji jadi kiai teh kieu Bu. Ikut ngadalang anak pun gebong terangina wajib sawu. Wah, loba akan ieu mah herang cai teh. Saweang ke teh wangsulna Bu. Amplop ipis dikieu mah. Secara balik ngadalang kanal amplop teh. Aya dek ngahargakeun diancam ku katerangan. Jadi saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira, maka langgeng di neraka saliyana. Tah jeung ku eta. Nu mawin pami aya kiai ngahargakeun dagor coba niruna Tuhan. Eta katerangan eta jadi deleh gitu. Jadi saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami karena barang teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing dia tuh. Punten malawanya. Dasim guring mulai ahli itu ya. Jangan dalang dari naoge mung era ku kecap dalang ibu ai dalang teh cekel musyarah asa tina kecap dalilun dalala lamna aya 2 ngan dikeayakeun hiji digentos ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan bahwa da'lun isimna isim fa'il hardina nuduhkeun ngan binana bina asom nuduhkeun anak anu budak lain budak penyakit tapi nu ngabubudak mah ayeuna teh seueur teh nu kitu cing sararawa nu adan boh subuh magrib asar noyo deh gitu heuras peuheung hese ngalieu dupi nu heuras peuheung naon Bu bagong tuh sana sing kuring jeung kata bagong leukeun nek urang mah mulai leutik eta nu geulede nu di luhur penjahat kerah putih eta teh beda deui jeung kerah dekieu pulpen digitek-gitek ibu sekali gak gitekeun pulpen duit negara duit rakyat pindah ke rekening pribadi si koplok teh ayo meh jadi geuna daek datang ke kampung-kampung katu jeung arangah ereng ngajak seuri bager deui ari geus ge pun dina kursi kana culang sileung dengan palingeun si koplok teh digitukeun moal aya nu kasinggung aduli tong borok kasinggung sesel aja tepi ka TBC lain urusan lain cara kumaha pasep pun anu ngabogohan pasep dipaehan tong repotkeun teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing bener maka juga ya tukang newak ditewak beres tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa hayang dibacok ku Dedi nu kitu mah minum deui udah dihakan atuh sudah bunghak wae aing kitu bisa ieu teraskeun lu cawiyeun tapi ka subuh saudara nya aing atuh jadi ayeuna teh Bu jeung nu ngabubudeug mah noyot geras peuh nah
Nah agama dari pakai kedok atau Bu. Kadang-kadang di politik oke geuning agama dipakai kedok jadi we misleuk ibadahna teh. Sedangkan pangsilakan aja lemah di mana geus misleuk ibadahna, di mana geus lalai dina pengabdian. Leres? Aya cegur gempa bumi di partai anu ngirim sembako tapi dina bandera dina tongong truk bandera partai ngelebet. Aisyah teh karena Allah karena partai teh. Sedangkan cek Allah ulah musyrik ya teh. Ulah mangeran saleh tika kami. Misleuk tak. Leres? Kamana ikhlas? Kamana sunah Rasul? Lebar ya Bu. Bahaya kita Bu. Tuh jadi bener teh aya ngambil dugi ka ilmiah tadinya. Nah, ayeuna bener ceuk falsafah. Bener ceuk falsafah mah tibalik Ibu, panon poe teh bijina ti kulon. Bingungnya. Aya di ditu nih. Mat malam. Itu. Tahu juga di kebun mungkol. Kadarian. Jadi bener cepat sapah mati balik panon poe teh bijilna tiku dapal sapah eta mah. Buktos tau. Ai panon poe teh kahirupan Ibu. Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ke barat-baratan. Ai barat mana? Buktos deui. Inuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Ekstasi, magadon, narkoba, alaman eta. Papakean ayeuna gadis gini dibonceng ku motor teh cungcurungan anak kadeuleu. Alaman Bu. Bangsa urang geus poho ada harta leus. Eta nu dihakana hamburger, hambur duit ger pasea. Fried chicken, Dunkin Donut, hotdog, jeung sajabana. Urang mana eta? Masa boleh hamburger? Dan 30 duit. Lain ulah, bagaimana pakai? Ayo orang barat gerak isi kuring ke Inggris gerak runtah nu kadeuleu nu gelo jajan hamburger nu gelo duitna hamburger sada jalan leumpang bari baranghakan eta bungkus hamburger jadi piceun Ibu dicekal heula luang lieu dengan udah runtah nu gelo tah bandingkeun jeung nu bener di urang. Di Inggris, di Perancis, walungan bisa dipakai si beungeut Ibu. Siap. Siap udah bosan enggak pernah. Ieu informasi ti Allah geus dibaheula. Ieu rusakna dunya, boh di daratan, boh di lautan teh, ku leungeun-leungeunna jelem. Kunaon bet ngabalieur eta tina ayat araranjeun nempo runtah cuy. Tanah kosong, pelakan kututuhuan, luyu jeung program ti pemerintah, ti Bapak Wali Kota. Penghijauan, tadi Sur Padul Sumbang, sok silaturahmi jeung Allah, jeung makhluk, jeung alam. Kumaha carana? Da ieu mah dina Quran bisa baca Quran ngan ukur jadi doa hungkul. Eta teh lamun doa unggul Ibu melaksukan di tanah lamun disebor mudah-mudahan buahna teh doa teuing. Model jelema Bu di Jalan Kopo, mana kajian Muhammad Toha. Balik
ka buah batu. Baheula mah jarang kendaraan lempang. Doa ka Allah. Ya Allah, abdi di jalan kopo bade ka buah batu. Itu pi hujanan terus menung, ya Allah, moga-moga abdi can nepi ka buah batu, Allah wakad diturunkeun. Dek Fatihah ke 7 balikan. Tamat doa. Reug-reug dina hatena da geus doa. Ai Pak Muhammad tohak gertok teh gede hujan, kaos menang kucur nyicikeun. Manehna cinutung teh di pos haji bari kukulutus. Nah eta Allah meuli kata apa buah batu acan. Sedangkan hari doa teh doaan ud'uji astajib lakum. Jadi ud'u didinya ulah bimana minta, tapi pengabdian dijawab ku umul Quran, ku Fatihah, memeh wa iyyaka nasta'in ulah. Tuh ngabdi heula atuh. Yang mah minta we, salat ge tara. Dengan lo tak kayaknya sia. Ayo mereka murodo agar ayo pengabdian. Tuh. Jelema licik ketemu gitu teh. Man latsaka pahu walaciku waktu prika tuburu. Man latsaka sing sah jelema nu licik pahu walaciku maka kudu dilicikan deui. Waktu prika tuburu jeung lamun teu beunang dilicikan kacau bobokong na ieu piru. Eta teh hadis lain, Quran lain, riwayat Mahrawi jampe ngurang. Ini hepe kos dulu ya bahasa Arab. Minum. Oh ya. Nah, jelaskan. Ya lu, ayah doi lu percaya pada doa. Ngecek meja gitu. Isi sileweng aya walungan museup. Isuk jedul nepi ka sore jeger. Jider bener-bener acan nyangut. Kukul terus kalau. Nah, ya Allah lauk atuh mau ka dieu. Kudu nyung teh mau eta ti leuweung dah yang nginum meureun. Lagi lisir tak ka manehna. Badeg-deg Bang. Ya Allah abdi mah banyol. Aya deui nu jo percaya pisan kalau Maha Murah, Maha Asih, Maha Bungkar. Udin urang jagoan. Hidup teh semplek dicak semplak itu salah kieu lain usaha teu bisa. Sedangkan imah poe sukan teh di kaki listrik kan PLN. Bingung mana nyuratan kalau nyeun surat kahatur Allah Subhanahu wa taala manawi nuju salse. Ya Allah, abdi percaya salira teh maha beunghar, maha uninga, maha welas, maha asih. Sing abdi butuh duit 100.000 keur bayar listrik. Supkeun kana amplop Udin nya teh cangkuang. Suki-suki PHP gede ke pegawai desa. Pegawai desa di bawah dibaca. Kahatur Allah. Gua sisudin gelo. Alungkeun di surat teh celik kena kuta. Ya ya polisi boncengan duaan keur kontrol. Motor bodong nih. Kan benar kita tebus bikin deui we copot deui we yo cekit ngau cenah eureun euy bicara bisa urang urang surat copot ke polisi hiji deui teh copot ke polisi teh dibaca kahatur Allah Subhanahu wa taala gelo cenah bisa baca teh buka euy dibuka tah ke polisi. Wah, minta duit cenah ka alo. Tah si Sudin euy, baca kuat. Potong diseung-seurikeun cenah karunya. Jelema bodoh teh. Bukan duit yang sering. Boga teh berat 60.000.
oh cenah sok yang surat teh bejakeun ti Allah kirimkeun nyata duit teh 20.000 ayo cenah tuh ayo tok sampurasun rampes rai pan dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Udin. Oh, adek-adek si Sudin tadi polisi. Ah, boga dosa naon aing. Lain cenah ieu ketitipan serat ti Allah. Ah, sumuhun abdi. Ini polisi bari sesirian. Polisi ada jelema ngarti nya. Ai si Sudin teh buka amplop teh bray aya duit. Aduh, ya Allah. Begila kok. Ya Allah, alhamdulillah. Nya geuning Allah teh Maha Kulhar, Maha Welas, Maha Asih. Bilang deui teh ngan 30.000. Ngalamun si Sudin sadeng butuhna teh sa? Nyuratan deui ka Allah. Ya Allah pingkeun ulah mi HP duit ka polisi margi mung dugi 60.000 eta polisi dek niat bener jadi dituding akibat naon akibat karek bisa maca marukana geus nepi meureun padahal jauh kene ibu jeung anu dianggap nu geus nepi teh nyanyi model salatullah salamullah nyanyi sama ibu udah tukang si ajuran nyanyi saya di panggung panggil guru hajat gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu kayu mulang pulangkeun ka nagarana di panggung di mana pada tara kitu jeung pamajikanana so aya nu rumah tangga gitu seperti salaki balik di kantor si pamajikanana teh gini itu akang kesumping akang paling naon jeung salaki nanti bari ngagegak buru nyai atuh geranah cai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa garelok boleh tukang ngaji, tukang koring nih di mana mah terak itu nyai kadiekeun eta hihid deh make pola atau polisi kayak pemajikanana ngejo ditilang atau adul sumbang ke garwana nyai kalau bulan bisa ngomong coba pilih atau dalang kayu ke pemajikan anak gerang ngejo kurang ajar banyak dalang teh ya terang bisi leungit itu si Said udon dan jadi lacek beja lacek beja maca sanepi sabab naon bahasana kena bahasa itu naon margina margi ibu moal aya nu bakal bisa nepikeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya deui anu bakal apa kana basana lintang ti bangsana ayo urang mana bu bahasana tak eta bahasa ibu nu nepikeun kana rasa sok ibu papatahan ku bahasa irian lan
naon tak samula tuh kapur di sana aku. Nah tuh siapa lagi? Tahu? Nah aing kita ngerti. Dan ngarang sama jeung teu bisa dibalikan deui. Ya. Teu bisa pohon deui da ngarang. Gitu. Ibu alihkeun heula kana basa urang nu mawi saketan kiai, leres? Saketan ajengan. Eta nu bakal ngaartoskeun tina eta Quran. Tah ngaji teh. Da moal nepi kana rasa atuh ibu, aya teu pake jeung basa nu mawi akibatna alhamdulillah jadi nuhun. Leres teu? Mun kana nuhun mun alhamdulillah teh. Dirasa alhamdulillah ari sadayana puji kagungan kali nuhun. Malah aya geuning budak gorajang ieu keur jajan. Ulah alhamdulillah atuh ah. Make atuh ah teh padahal dina Quran teh aya alhamdulillah atuh ah. Leres? Artinya sadayana puji kagungan nu beunghar nu miskin caca menak pangkat kuring nu goreng patut nu kasep nu pegek nu monyong eta lain hinaeun tapi pujieun wong kareugit-reugit puji kagungan Allah ari hayang beunghar mah senang nah cenah pasep papareugit teh sok jadi demam berdarah lain sisi sama positif negatif barang kadunya ari milih tuh batur malu harga darengit teh 900 urang di oge nu boga pati dina obat nyamuk. Bener? Sok sekalo teh reungit eueus sia kabeh. Karunya ka jelema les reungit eueuh bangkrut tak pabrik obat nyamuk teh. Kantong pujian kabeh oge utek togo walang tagar roh peti gogodongan tunggal makhlukna sanes inang sadayana pujian luhur. Sabab kagungan tak eta bakal ngurus ke sakabeh alam sok urus ku ibu leuweung sawah tek-tek bengek teguhan teh mali ka ibu sakur anu diucapkeun sakur anu dikedalkeun sakur anu dipigawe ku ibu balik deui ka ibu teu beda ti maledogkeun bal kana tembok tuh buktaskeun Induri geus di jalan nu liwat mana goblok? Ah goblok nu dikaluarkeun ku urang teh dibalik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka dieu. Yo cekuk nu cuma ngiru. Tah goblok nu tadi teh malik deui ka cuma ngiru. Kantos. Sok picakan. Pilih dek hade dek goreng sakitu. Dek salat dek ngedul. Sok pindah ayeuna pindah. Innalillahi ayo innalillahi teh nu maot teh unggul nu beuki masih si jalan ngegotong pasaran jong innalillahi duh gede-gede ke jalan innalillahi padahal pasaran mah diome aloha ilahi aloha mah karobuna nama mode innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi artina teh mah karobuna saha robuna teh ibu? Ibu nunutan ayo robuna saha? Robuna teh Allah ibu saha cenah? Robuna teh mung Allah sanes robuna sia lieur nya lieur bu tah da agama ngalihkeun lieur besok tinggali 6.600 ayat 835 ayat tungtung ayat untuk orang-orang yang berpikir. Ar-Rahman teh Allah tak Robuna mah tudung ka Ar-Rahman Ar-Rahim Jabar Qahar Malik Qudus Latif itu cai angin seuneu bumi ta eta reng-rengan Robuna artina kepengurusan presiden menteri-menterinya
menteri pengairan, menteri wow. Nah, eta rupuna ai kaitu mah Allahu. Leres? Dan jawab. Ini buktinya Allahumma sholli ala Nah, cara pasut jadi liur kan ya, kata betul liur. Ibu ai ceuli naon? Cepi malemesna. Telinga mah bahasa Indonesia. Oh, naon ceuli? Ceuli teh ngaran. Naon cenah? Ngaran nu mana? Ngaran ieu tah. Ieu ngaranna naon? Tak gitu. Jadi naon atuh ceuli teh? Ngaran anu ieu. Tak ieu ceuli saha? Ceuli Asep. Laras ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli. Kartos. Tak kita. Sok simpuring ke lempang anu jalukan ceuli ka dieu gambar yang teu ceulina. Henteu nya. Kumaha mun Asep? Ka dieu nyamperkeun jeung ceulina. Nah itu. Jadi la ilaha illallah teh kalimat tauhid eta teh nyakup ka sakabeh ku la ilaha illallah kareugit-reugit ka bawah. Nya ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli. Ar-Rahman teh Allah, muka Allah sering Ar-Rahman. Ar-Rahman mah maha welas. Gerasa pecakan welasan asihan. Lerat? Saur dulu sumbang teh mah tadi cinta. Lamun nu cinta sangsara jayu. Karena sia tauhid dia. Sampeyan gitu kan? Tantosnya. Jadi Allah teh jenengan di sakabeh jeneng cakup kabeh Ar-Rahman Rahim Jabbar Qahar Umawi la ilaha illallah la ilaha dikir fadkurullaha dikron kasiro dikir nu teu aya wates ruanganna. Abeh naon ibu? Abeh tuman we heula. Margi seseueurna bangsa urang ibu-ibu seseueurna mah di mana margi kaluas gelas meupus atau gelas rag-rag kana teh gomrang sia kanyut. Aya kene begitu. Malah aya leubina segala sia kanyut lain. Laras? Lah aya leuwihna nih. Tos tuman dikir mah di mana mangai karuas teh gobrak atau aya geluduk bedak la ilaha illallah. Ya di mana aja jantung ibu lemah nyebut la ilaha illallah pusat ke maut bedak atau gobrak la ilaha illallah Allahu akbar pusat taroskeun ka kiai di mana maut anu kitu. Molongpong jalan ke gedong ibu blus ke alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam teu selang-selang alam padang nyata innalillahi wa inna ilaihi eta sana si ibu lamun aya karawas teh gomrang sia kanyut laer rusak ke pae ya cilaka ibu nyawana ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima ngomong lamun kudu kawasa bakal cicing dia lamara kayangan nilik-nilik gesan ngancing nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang tiris eueuh pikeun pisi muteunana karedang eueuh pikeun piki paseunana keung pibaturun hirup. Ya Allah abdi walikeun deui kadonya abdi rek iman jeung takwa no way. Sia kana kanyut. Jadi kudu bayu. Naik gitu. Nu mawi sering di Nah ibu-ibu wae papatahan ku bapana ari jaluk wabuna ala lisan.
Ai lalaki teh pamimpin teh eta awewe. Kudu tanggung jawab eta hiji pamimpin ka bojo. Lamun subuh ya. Mereka salaki nyari pemajikan di Buraken nih. Saya hey my honey, bangun saya, orang sholat bebarengan, orang tidak puguh picut, luka picut, renghap, luka liwat. Kacinta kaulas kasih Allah ka orang toleh barangan, wanahnu akubu ilaihi min habiwari. Urat beheung jeung beheungna aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus antara nanti. Jeung naonana jeung hirupna jeung kanyaahna jeung kodratna jeung irodatna. Bangun sayang, berapa majikan tuh di rumah tangga sakinah mawaddah teh gitu. Ibu kumaha nyaring subuh nyaring sejeding ka majikan kumaha pemajikan eta si nyawa lain rumah tangga sakinah eta mah sakitu. Nyari untuk di sentak pemajikan tim Buraken dan dosa rem atau bukan dosa. Itu bukan dosa rem itu. Karena aja pemajikan anak fungsi ayah lelaki ditampilin ke tim Buraken, ditampilin ke pemajikan anak. Salaki nang ngimpi dina impian anak teh minahkeun cai tina lantang kana botol, tapi ku curug minahkeun teh dina impian anak teh kitu slow ai nyari-nyari digebuk ku majikan anak beuneu teh abus kana naon teh curug teh gitu bos kana irung iwati bulu sumbang wa paling eta. Teu nyaring keneh wae. Pieulaan mani kurang. Bari ngalagu dulu sumbang bari mani ngagandengan pamajikan supaya nyaring. Geus urang mani, mah bangun saya. Bapak mah terus ibah, terus mandi. Teu nyaring keneh wae. Adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus adan. Bangun saya, teu nyaring keneh wae. Mawa sejadah gigireunana, sok ngadoa, innalillahi wa inna ilaihi. Beureum pangae sini geuingkeun oge mod. Gitu. Geuleuh teh aing. Jadi innalillahi teh ibu back to basic, kembali ke semula. Saha teu balik deui ke semula ka sok kagungan pangeran. Mun heueuh panon poe bui teu balik deui ka itu sok. Bumi kita balik deui kana fitrah manusia, kembali. Mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil fit. Untuk bahasa Arab makanya ayah makanya. Namun kurang sudah mah muncang labu kapuh. Namun si tegul mah kembali ke lab. Tadi. Always selalu kembali. Migawena innalillahi lamun ieu peureuh dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah kamu tulus. Genti punyaahan, genti kuwelasan jeung kuasian salamet teu. Tah kitu. Ai suudon mah goreng hate dina hate aya ngan ulah dituturkeun da lain pangeran anjeun. Jeung karek dina hate mana mau anu newak ibu mau kena hukum can dicatet. Cok pecakan ke di bumi ngalamun. Nah, poe sukan main garong toko emas. Gablek toko na dipaehan wae. Emas ni kubuk wae.
dua disu-disu kuruyung polisi bawa bangkong beuting maneh ngalamun aya gitu itu prak bawa kena hukum itu nu mawe cepat kembali eta sifat-sifat yang anjeun kasihir teh kosong tetap sholat. Hai sholat teh saur ulama mutanabi aya 3 huruf yata shod lam ta. Hai shod nate sidqul qauli artina bener ucapanana. Hai ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong teh barengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu ditamtukeun. Pas bukan sholat. Ailamna layinul qalbi jadi leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena. Sopan santun ramah tamah DPDP anak asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis handal tapal haituna malapah gedang tungtungna teuk melengkung bekas nyalahan. Bukan sholat. Nah, Aita natarkul maasi hartina terus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiatna pina dijauhkan komo maksiatna lalu ini jangan beli ya karulang kan ulah dianggap banyak agama ibu. Assalamualaikum jadi punten ada doa sih. Tok. Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum bos ditarik. Nggak tuh bisa orang sudah tok sampurasun. Bray panto dibuka ayat di lemana Assalamualaikum. Tuh jadi segitu teh kawan. Waalaikumsalam teu mubadir saling hormat saling doakeun. Ayeuna tok. Assalamualaikum. Oh, buka imah. Mubadir ta doa teh. Innal mubadirina kanu ihwanas sayatin. Sanjana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas perayana saya. Nu mawe simkuring tadi dina mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Saacana anjeun maca Qur'an teh pek salindungkeun heula. Awak maneh tina pirang-pirang godaan setan nu dilana. Jadi we kecap a'udzubillahi minasyaiton. Ari a'udzu teh asal tina kecap a wau ga. Naon margina harakatul wau ilal aini jadi harakatna wau tukerkeun kana ain pasropa maka suruh audu ae akdiru artina kedewasaan ibu takut oke kena sok dina ngajalankeun roda pemerintahan teu balik wae kusut wae artina can darewasa masih ada bebenyit. Sabab pangini kanana memeh jadi pejabat, memeh jadi wakil rakyat, orientasina karena kakawasaan. Di mana jelema orientasina geus kana kakawasaan, haituna bakal tega ngahalalkeun kana salupa cara. Seueur kitu? Tuh. Can dewasa. Seueur kene ayeuna teh jelema nu geus kolot tapi can dewasa kenapa budak kene geus dewasa nu geus kolot ku budak kene seueur nya punya seueur eta A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mangga bahasa mana tah? Bahasa tina Qur'an. Ai sunahna kumaha? Geuning dina TV beri geulis.
Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan dari godaan setan yang terkutuk. Beres? Pindah gede ke orang Sunda. Giling barudak di kampung di Pangeras nih. Abdi nyalindung kalau tidak pirang-pirang godaan setan lo dilarang. Barudak nih jadi ada ngaji di kampung. Atau eling nulur muslimin muslimat itu ayo orang berjamaah sholat subuh begitu pakai seni cukup jadi hutu teh gading goblok pakai seni itu kawas adul semua usia kang eling dulu muslimin muslimat ayo orang berjamaah dina sholat subuh itu kewajiban urang ke dunia refleks subuh teh bukit tibra wes Ibn dibakalan oke di Cirebon di Cirebon ya heratnya maka seni ibu mata kayak seni tetap diharamkan iya mau disok kiai ini kayak seni ayo rombongan wayang kali waktu haram gitu si goblok mau disok agama mau asapang bener nih jelema asapang bener nggak salah teteh asapang kasawargana haram tapi tong disalahkan dah bener wayang mah haram coba ada leg lamun itu nyarita haram ulah dijawab ku halal tak sehat leres tuh cukiai teh haram wayang tejang leres mama cobian legleng leres ibu apa cukup sehat leres orang matematikanya positif kali positif sama dengan syah balikan deh positif kali positif sama dengan positif kali negatif sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif gitu benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah kali salah sama dengan benar kumaha teh lamun nu bener keun eta teh ben kalau silaka mah nu bener disalahkeun eta teh sah lamun nu salahkeun eta teh ben gitu arti teu kiai ngajak sholat ke ajengan sama dengan bangsat ngajak maling ke kiai sama dengan bangsat ngajak maling ke garong sama dengan bener goblok teh atau ya ada lain baju agama ieu maca Quran berarti teh nyaho hatina teh kumaha haituna nemakeunana ibu sok marhabaan sok naon harta sok marhabaan teu kaetan nyilakakeun teh ujug-ujug deku macul nyawa batur cek buka sawah naon ada di sia aya deui di rumah haram dengan marhaba goblok jadi pada saya aya hartosna marhaba teh naon ngabagea keun kumaha aya ngabageakeun orok nu sabenerna mandian terus pakaian paraban ku rezeki nu halal leres sakolakeun pasantrenkeun leres kawinkeun eta marhabah teh lain kukurilingan wae ya marhabah teh marhabah bari neuk tepuk kitu nu nepi teh
silaturahmi abe kahakan rezeki kumaraya larat gara-gara nu mawi nu ngaharangkeun kana manaba berarti budaknya teu diparaban meureun nya teu dimandian sul we larat kitu cokot di makna yo para saya ada geus paham nu mawi kage urang sadayana urang dieu demi kondusif na urang Islam sumping anu ngaos di Persis sumpingan da ilmu geras da pamilih geus aya di urang sumping ti sunnah wal jamaah sumpingan da ngaos nyangan ilmu geras datang ti Muhammadiyah mana sumpingan da ilmu udah cenah eta beda pasien alus lamun sarua cilaka sok sarua pada cilaka entong boro agama ngaran we ngaran jelema sak Jawa Barat ngaranna Udin teh kabeh sok pecakan dalil lu nanya teh Udin kor itu si Udin itu raja si Udin sabab si Udin nyudatan si Udin anakna dalil sok kuku kualoh di beda-beda teh abe nyambung ari yo nur pasea goblok teh terus yo mobil oge beda-beda teh nu ngecek nyieun ban nyieun pelak nyieun oli larat hijikeun atuh la ilaha illallah yo nyebut la ilaha illallah tapi barasa kene goblok sia bingung aing aya Persis geuleuh aya sunnah wal jamaah nyewa aya Muhammadiyah geuleuh di mana teh mitina ieu teh kabeh kejadian anjeunna wungkul anu geus beda-beda teh upek hijikeun la ilaha illallah teu aya deui amin anjeunna wungkul pujieun jeung hormateun kan kitu tugas oge alhamdulillah larebo dah ya nu mawi iman terapkeun di dada ieu baju da iman teh takwa al iman nu uriyadun wal libasuh takwa sok tanemkeun cing jero kada Pak mana anu pangaosan teh sumpingan da ilmu eta teh nu mukakeun urang kana jalan ka akhiratan di mana mau tiarang koirunas anfa'uhum linnas pangadena jelema anu aya gunana keur balarea tuh teu jadi takut Persis nya teu jadi takut NU saha geuning bapak oge larat sok cing hade soalnya beda agama jadi urang jeung Kristen jeung eta akhlak laku didukung wa sok di dunya mah cing laku we ai bapak geura paengna geura sok babah geura Cina maotna teh geuning kubur teh anu nyeureuk bidu jeung ngaler papisahan pas lain kerah ai bangsa urang umat Islam dina pae bareng teh nyeureuk ngaler kabeh ai hirup papisah tidak belum kakek nyos ya teh laras bu so jadi alhamdulillah minasyaitonir rajim teh eta teh kedewasaan ibu abdi nyalindung ka Allah gitu tina pirang-pirang godaan setan nudi bu abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nudi laknat sahabu nu dilaknat teh usaha dilanatna iraha lain cara bisa tauhid di Korea tasiki ibu bakal jadi menjadi mata orang cangkang karena wadah runtah buahna jadi waduk sok sikina tuh jeung mata orang tapi dugus dewasa nu bakal jadi teh dugus kolot sanu dilaknat teh jaga setan usaha iraha bahu ada ayeuna dilaknat keneh ka setan dilaknat usaha
punya Allah dendam. Hujannya, ada usumna. Tuh, udah mau ayat bakalnya karena diri nalitang si diri na itu rumata lamun mapatahan kalau lapar ulah ka sok ibu ke masjid tuh ngaliuhan ada aku gede itu pilih kabutut bangkong ya. Jadi nunila nate sahawo usaha supados ulah labutut bangkong ibu hinarkeun tina laknat sahawai tatangga itu ieu tek bengek teh ku hanteu sarana teh kumaha teh salindungkeun awak anjeun tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat eta. Alhamdulillah wa syukurillah rezeki ya Allah. Kalau sekedar kebeli ngebutih bangkong yang tamat dulu cakutan jaket hujannya kerja iya begitu kayak gitu tuh sudah tinggal ininya nyerowok banyak-banyak. Udin dagang bonteng, saatan dagang bonteng. Ewon beli 1 kilo ka Udin, satu beli. Ku ewon dirujak tah bonteng teh. Sanggeus dadahan rujak eta ewon jadi beuteung alatan naon? Bonteng. Wangsulan deui. Udin dagang bonteng, saha nu dagang? Ewon meuli ka Udin, saha nu meuli? Sanggeusna eta bonteng dibeli ku ewon dirujak sanggeusna ewon ngakan rujak ewon jadi beuteung alatan naon rujak bon nyalahkeun teh ka Udin henteu da Udin mah dagang berat ai setan meunang tugasna teh ngagoda ngasaungkeun godaan cika hartos naon godaan setan sirik pidik jahil kaniaya iren pananten dudupak rupak ngupat simua ujub ria takabur nyaci maki sisik ngulik tekaupan tepayaan sap jahe putut kasiran merege hese eta usaha nu setan diasaukeun ka ujang hari ujang teh manusia ai manusia teh gablek hak naon hakna nyaahan dedegan walasan asihan daek nulung anu butuh daek nalang anu susah ngajahit kanu titeuleung ngahudangkeun kanu lapu merek kanu daek eta hak saha hak manuk ta eta nu pigawe teh ari ieu dina hate ujang aya sirik pidik tuluy digugu saha nu terkutuk teh siak dalam udah setan mau normal mana teh moal kartos itu rupinanya kayak apa yang orang teraskeun deui karek aku can bismillah ka itu nya urang ngadoa we namanya hujan Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta tutwa. Bismillahi ala adi hatta taqwa kasadi kafi wajadi kafi ya mu'afi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hayang beureum hayang kate dek dibawa ka pasar kuring dek eureun lantaran capek sama kuring hayang dahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.